Pamirsa sadaya, wilujeng patepang deui sareng simkuring Kang Aam. Dinten ayeuna urang secara khusus bade diajar tina kitab Rum pasal 12 ayat anu kahiji. Kieu unggalna. Ulah miluan adat kabiasaan ieu dunya. Batin teh sina dianyarkeun ku mantena supaya pikiran aranjeun barobah anyar sama sakali. Ari geus kitu mah tangtu bakal terang kana pangersa Allah. Mana nu hade, nu sampurna, nu matak, bisa nyukakeun manahna. Bagja sareng jamuga urang sadaya anu ngupingkeun pangandika Gusti sarta ngalarapkeunana dina kahirupan urang sadaya sadidinten. Bapak Ibu anu dipikaasih ku Gusti, janten putra Gusti nyaeta janten jalmi anu benten. Dina basa Sunda upami aya nu benten biasa sok disebut mahiwal. Kumargi benten tinu sanes. Bapak Ibu anu dipikaasih ku Gusti. Rupina dina kitab Rum pasal 12 ayat 2 nyangemkeun urang putra Gusti teu tiasa miluan adat kabiasaan urang dunya. Teu tiasa sami sareng urang dunya. Putra Gusti anu tos percanten ka Gusti Yesus Kristus kedah benten. Panginten bahasa anu ieuna kedah mahiwal. Benten tinu sanes. Kunaon kedah benten tinu sanes kumargi ajaran Gusti Yesus memang ajaran anu luar biasa. Upami di dunya aya paribaos urang Sunda hutang uyah bayar uyah, hutang nyawa bayar nyawa, hutang getih bayar getih. Tapi numutkeun ajaran Gusti Yesus eta lepat. Saur Gusti Yesus, saha bae anu nganiaya ka aranjeun, saha bae anu nyiksa ka aranjeun, saha bae anu nganjerikeun ka aranjeun, aranjeun kudu tetep mikanyaah kanu nganjerikeun eta, kanu nyiksa eta. Tangtos ieu benten, tangtos ieu mahiwal. Bapak Ibu aya hiji tokoh urang nagri deungeun namina John Stott. John Stott ieu ngarang hiji buku kalersan pribados nganggo buku eta judulna Berani Tampil Beda dina bahasa Indonesia. Tapi dina bahasa Sunda upami ditarjemahkeun janten mahiwal. Tadina pangajaran-pangajaran eta John Stott nyandak pangajaran Gusti Yesus tina khutbah di gunung atanapi khotbah di bukit. Sami sapertos pribados dinten ayeuna tiasa ngadugikeun dawuhan Gusti di bukit Stone Garden, di pasir Stone Garden anu aya di Bandung Kulon. Bapak Ibu, putra Gusti kedah mahiwal. Kumaha mahiwalna? Disanggemkeun numutkeun Rum 12 ulah miluan adat kebiasaan ieu dunya. Batin teh sina dianyarkeun ku mantena. Salaku putra Gusti Bapak Ibu, urang kedah ngagaduhan sifat kanyaah nu langkung ageng. Kumargi Gusti urang teh Gusti anu maha asih. Asihna salalawasna, asihna langgeng, asihna taya kendatna. Kumargi kitu salaku putra Gusti. Urang kedah mintonkeun kaasih Gusti eta ka papada urang, ka sasama urang. Teu pandang naon kapercantenanana, teu panten ti seler bangsa mana. Tapi urang salaku putra Gusti kedah tetep mikanyaah. Eta anu disebat mahiwal. Kumargi adat dunya anu jahat dibales jahat, nu goreng dibales goreng. Tapi adatna putra Gusti sakumaha jahatna kedah dibales ku sifat kanyaah, sifat welas asih. Janten sifat welas asih ieu anu sumpingna ti Gusti dina basa Sunda tiasa disebutkeun asih sanajan. Sanajan anjeun jahat, sanajan anjeun geus ngajerikeun ka kami, sanajan anjeun geus mikangewa ka kami, kami tetep mika asih ka anjeun. Eta mangrupi pangajaran anu mahiwal. Kumargi henteu lumrah, henteu umum sareng pangajaran di ieu dunya. Gusti Yesus maparin pangajaran mun anjeun cenah ditampiling pipi nu kenca bikeun anu katuhu.
Mun baju anjeun dipenta, bikeun jas anjeun nu pangalusna. Mun aya nu hayang dianteur 1 kilometer, anterkeun 2 kilometer. Bapak Ibu, ieu pangajaran-pangajaran anu mahiwal. Pangajaran-pangajaran anu benten sareng sakumna urang dunya. Salaku putra Gusti, urang ngagaduhan pancen kanggo janten saksi Gusti. Sanaos kedah hirup mahiwal. Aya hiji tokoh di dunia anu kakoncara Bapak Ibu, namina Ibu Teresa. Ibu Teresa anjeunna ngalalayanan hiji kelompok jalmi-jalmi di Kalkuta, India. Jalmi-jalmi ieu sanes jalmi-jalmi biasa, tapi jalmi-jalmi anu sadayana kasawat panyakit kusta. Bapak Ibu, panyakit kusta teh hiji panyakit anu tiasa nepakeun ka batur. Janten pami urang caket sareng anu kusta, urang oge tiasa katepaan. Tapi Ibu Teresa mah mahiwal. Anjeunna sanes nebihan anu kusta, tapi kalakah nyaketan. Ku anjeunna mah dirorok, ku anjeunna mah diurus, ku anjeunna mah dirawat eta anu kusta. Bari tangtos ditunjukkeun kaasih Gusti kanu kusta eta. Padahal Bapak Ibu dina sajarah kitab suci, dina zaman bangsa Israel zaman kapungkur, upami aya anu kasawat kusta, kedah diasingkeun, kedah dikaluarkeun ti kelompok masyarakat Israel. Anjeunna kedah misah ti kelompok Israel. Tapi pami urang ninggal Ibu Teresa, anjeunna sanes misahkeun, anjeunna lebet, anjeunna terlibat dina pelayanan kanu panyawat kusta. Hasilna kumaha Bapak Ibu? Dugikeun ka Ibu Teresa disaur ku Gusti, mulih ka kalanggengan, Ibu Teresa tetap aya dina pelayanan, ngalalayanan jalmi nu kusta eta. Ieu hiji pelayanan anu mahiwal, anu teu sadaya jalmi tiasa sapertos kitu. Bapak Ibu, panyaur Gusti kangge putra-putra Gusti, kedah hirup mahiwal, hirup anu benten tinu sanesna. Ngalangkungan pedaran dina siang ieu, abdi ngajak ka Bapak Ibu, hayu urang mintonkeun kaasih Gusti. Sanaos batur jahat, sanaos urang dipikangewa, urang tetep kedah mintonkeun kaasih Gusti ka aranjeunna. Pamugi pangandika Gusti siang ieu, tiasa ngiatkeun sareng ngemutkeun Bapak Ibu sadaya. Bapak Ibu sadaya janten saksi Gusti, mintonkeun kaasih Gusti dina kahirupan Bapak Ibu sadaya sadidinten. Gusti Yesus ngaberkahan. Amin. Mangga urang danada. Gusti hatur nuhun, pangandika Gusti nu ngemutkeun ka abdi sadaya, yen abdi sadaya kedah mintonkeun kaasih Gusti, kedah mahiwal sareng kabiasaan ieu dunya. Sifat Gusti anu maha asih, sifat dunya anu benten sareng sifat Gusti, tapi abdi kedah tetep tumut ka Gusti, mintonkeun sifat Gusti anu maha kaasih. Sanaos dina mintonkeun eta abdi janten jalmi anu mahiwal. Nuhun kangge pangandika Gusti, berkahan para wargi di bumi sewang-sewangan anu nonton acara ieu, Gusti nyarengan, Gusti ngaberkahan. Dilebet jenengan Gusti Yesus Kristus, abdi sadaya parantos neneda sareng ngucap syukur. Amin. Wilujeng kantun pamirsa, Gusti nyarengan.